kuring nih araran Rahmat. Kuring ge moal protes beda ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring moal protes sebab cukuring ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kalakuan mah hiwa jeung papalimpang tina bebener. Kuring oge moal protes beda batur sok nyarebut gelo ka kuring padahal cek rasa waras kuring teh. Cekuring jeg kuring teh batur wae sok nyebut otak miring atau kurang seudan ka kuring padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal cekuring loba anu gelo tibatan kuring anu gelo matuh anu sok malingan duit negara anu gelo matuh anu resep ngagasab harta jeung ngarebut hak rakyat anu gelo matuh pamimpin anu norek tara ngadenge rakyat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo matuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kakayaan rakyat anu sagala kakurangan. Nu gelo matuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo matuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Yeuh kesagawaya deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok seuri ningali nu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Anu mata kuring mah sok ngabarakata lamun aya nu teterejel hayang jadi pamimpin tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Ieu sing sadar hari hirup geus papada boga hancengan moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang jadi anu dipimpinna. Apal salat ke aya imam aya jadi makmumna. Jadi rakyat ke lamun bener jeung bageur mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kajreg. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas anu ngatur anu nyarek. Mending siga kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumaninah lepas di sagala kasusah hayu hirup siga kuring.